mangrupikeun hiji hal janten hiji adat budaya para karuhun-karuhun urang sadayana, para sesepuh urang sadayana henteu aya lepatna pangipun diteraskeun ku urang sadayana mangrupikeun hiji bentuk pelestarian kearifan lokal. Mangga biasa disakseni ku urang sadayana para mojang anu nyandak cai di 7 sumur di 7 muara anu sejadi dihijikeun dikawinkeun sareng aliran cai irung-irung mangrupi makna mudah-mudahan kahirupan urang sing tiasa ngahiji sing tiasa sareuneuh saigel sadayana, mudah-mudahan segala rupi perbedaan urang sing tiasa dihijikeun teu aya deui anu dipiharep nyaeta urang sing kengeng rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Sadayana tangtos uninga naon anu ngebul anu dipayunan anu ngebul nyaeta meuleuh menyan atanapi bakar kemenyan atanapi meuleuh menyan maknana nyaeta maparin kasengitan kanggo urang sadayana ciri sengitan di antawis urang ciri sengitan di antawis para pejabat sareng rakyatna ciri sengitan di antawis